Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'an mubarakalana wa lidini kaulinasi ajma'in. Wa alaika bil iksari minad du'ai. Wa alaika jeung misti ka anjeun bil iksari kalawan ngalobakeun minad du'ai tina ngadoa. Bener eta? Anu ngaji terakhir? Bener lan? Walika wa misalu dalika dina walaika naon wa goyatu suidon diminta wa misalu dalika antara musliman. Wa misalu dalika jeung ari contona itu suudzon antaro eta yen ningali anjeun musliman ka hiji jalma muslim yuksiru nu ngalobakeun ieu muslim as-sholata kana salat was-shodaqata jeung kana sodaqah watilawata jeung kana maca Quran patazunu tuluy nyangka anjeun bihi ka ieu muslim annahu kana sanyana ieu muslim teh mapa'ala eta teu migawe si muslim dalika kana sholat sodaqah tilawah illa muraian kecuali karena hayang nembongkeun linasi ka jalma-jalma riya teh wahirson jeung karena kadedemes ala mali kana alal mali kana harta wal jahi jeung kana kapangkatan wa hadadzannu jeung ari ieu sangkaan al fasidu anu ruksa layas durun teu bijil ieu dzon ila min zi tawiyatin kecuali ti jalma nu boga hate hobi satin anu goreng wa huwa ari suudzon eta min akhlaqil munafiqina disapali pirang-pirang akhlakna munafik. Wa qad qala sareng nyata tos ngadawuh Allah Ta'ala fi wasfihim dina nyipatan ieu munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Innal munafiqina sanyana hari pirang-pirang jalma munafik yukhadi'una eta ngawujuk ieu munafikin Allah ka Gusti Allah wa huwa sareng ari Allah
khadi'u eta nu ngawujud ka munafikin. Wa idza qamu jeung di mana narangtung ieu munafik ila sholati kana midamel salat. Qamu tah narangtung ieu munafik kusala barina ngedul. Yurauna nuduh ieu munafikin annasa ka jalma-jalma. Ayarmu tegesna nuding ieu munafikin. Yarmuna nuding ieu munafikin hum kam jalma-jalma birriya ikana migawe riya. Wa qala alaihi sholatu wassalam aksiru min dzikrillahi hatta yaqulal munafiquna innahum mura'un. Aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh min dzikrillahi tina eling ka Allah. Hatta yaqula saingga ngucap saha al munafiquna jalma-jalma munafik. Innahum sanyana ye jalma-jalma nu zikir murauna eta nuria kabeh. Tuluy dieuleuk-euleuk ku batur ge tuluy we eling mah tuluy. Walaika jeung mistika anjeun bil iksari kana nyeueurkeun minad du'ai tina ngadua. Wal istighfari jeung istighfar li nafsika pikeun diri anjeun. Wali walidaika jeung pikeun indung bapa anjeun. Wa qorobatika jeung pikeun baraya anjeun. Wa ashabika jeung pirang-pirang sahabat anjeun. Khususon terutama walisa iril muslimina pikeun sasesana pirang-pirang muslimin. Umuman dina umumna. Naon sababna doa pikeun jalma muslimin secara umum dikhususkeun? Fa inna du'a al muslimi karena sanyana ari doa na jalma muslim li akhihi pikeun dulurna ieu muslim bidzohril ghaibi dina waktu samar mustajabun eta diijabah. Ek ngadoakeun batur mah teu kudu apaleun nu didoakeun ku urang teh. Eta teh diijabah. Urang ngadoakeun batur nu didoakeun ku urang teh nyahoun alus eta teh. Wa qala sareng dawuh Nabi alaihi salatu wassalam da'awatani ari dua doa. Laisa anu teu aya bainahuma tetap di antara da'awatan bainaha di antara da'awatan wa bainallahi jeung di antara Allah naon hijabun halang. Dua doa anu moal aya halang tegasna bakal diijabah. Naon? Hiji da'watul madlumi doana jalma nu didoli moal diijab yakin diijabah. Dua wadawatul muslimi jeung doana jalma muslim li akhihi pikeun dulurna muslim bidzohril ghaibi dina waktu keur samar. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salam idza da'a di mana ngadua sal muslimu jalma muslim li akhihi kadulurna muslim bidzohril ghaibi dina waktu samar. Qala ta ngucap saha al malaku malaikat amina kana amin tu. Ya aminake ku malaikat.
walaka jeung misti ka anjeun mislihi kalawan pantarna ieu muslim. Waqala sarengan dika saha Maimun Syekh Maimun bin Mahron rahimahullah. Boga kabogoh jauh di sawang we bungkul dina lamunan teh atawa deket kabogoh mangan teu bisa panggih. Tak apa raga kita tak bersatu, yang penting doa kita satu. Silih doakeun. Wa qala Maimun bin Mahron rahimahullah, man istaghfara li walidayhi, man ari sajalma istighfar nu istighfar man li walidayhi pikeun indung bapa man, ba'da kulli maktubatin dina sabada setiap salat fardu. Faqad qoma mangka nyata geus ngadegkeun ieu man bisyukri kana syukuran laha ka waliday. Paksakeun astagfirullahaladzim li walidayya. Teh geus ngencakup kabeh mani nu mudia teh. Wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali akhwatina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Minta hampura keur sorangan, keur indung bapa, keur sobat-sobat, keur keluarga, keur sakumna umat muslimin kabeh ka bawah dina setiap badana tepan fardu. Urang maoskeun kana istighfar eta teh keur ngadegkeun nembongkeun syukur urang ka Allah tos dipaparin ibu sareng rama. Aladi anu amaron tos miwarang hu kana ieu ladi sa Allah Gusti Allah bihi kana syukur. Fi qaulihi dina dawuhan Allah anishkurli wali walidayka tuh cek Allah. Anishkurli yen kudu syukuran anjeun li ka kuring wali walidayka jeung ka indung bapa anjeun. Eusina anishkurli wali walidayka teh diantarana nyata jalma minta hampura keur indung bapana. Eta teh rasa syukur urang kanu jadi indung bapa. Wa qala jeung ngadawuh Nabi nya bener. Tadi teh saha? Lain Nabi saha? Saya Maimun bin Mahron ya. Man sajal istighfar nu istighfar ieu man lil mukminina ka kaum mukminin wal mukminati jeung kaum mukmin awewe fi kulli yaumin dina setiap poe teu seueur sab'an kana 7 wa isrina jeung 20 berarti 27 kali. Naonana marotan balikanan kana tak bukti ieu man eta minal ladzi ti golongan jalma-jalma minal ladzina ti golongan jalma-jalma yustajab anu diijabah naon doa doana ieu ladzina wa bihim jeung kalawan sabab ieu ladzina yurzakuna dirizkian ieu ladzina wa yumtaruna jeung dihujanan ieu ladzina. Wa hadas jeung ari ieu istighfar lil mukminin wal mukminat eta wasful auliyai sifatna pirang-pirang walina Allah. Wa'lam jeung kanyaokeun ku anjeun
annahu kukol muslimi kana sanyana ari pirang-pirang hakna muslim alal muslimi ka muslim deui kasiratun eta seueur fa iza aradda mangka di mana ngamaksud anjeun al qiyamah kana ngajalankeun biha kana ieu hukuk ala wajhiha netepan kana jalana ieu hukuk pamila mangka kudu migawe pamil mangka kudu migawe anjeun al muslimin ka pirang-pirang muslimin fi goibatihim nalika samarna ieu muslimin wa hudurihim jeung dina waktu hadirna muslimin bima kalawan perkara tuhibbu anu mikaresep anjeun ayu amilu kana yen migawe ieu muslimin ka anjeun bihi kana emat wajahid jeung kudu sungguh-sungguh anjeun alhamdulillah nafsaka kana nafsu anjeun kudu merangan maksudna wawatin jeung kudu netepkeun anjeun qalbaka kana manah anjeun ala an tuhibba kana yen mika cinta anjeun lahum ka muslimin minal khairi tina kalusan makana perkara tuhibbu nu mikaresep anjeun linapsika pikeun diri anjeun wa takroha jeung mika ngewa anjeun lahum ka muslimin minasyarri tina kagorengan makana perkara takrohu anu ngewa anjeun linapsika pikeun diri anjeun wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu can sampurna iman saha adukum salah saiji ti aranjeun kabeh hatta yuhibbu saingga mika cinta ieu ahad li akhihi kadulurna ahad makana perkara yuhibbu nu mika cinta ieu ahad li nafsi pikeun dirina ahad wa qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu ari jalma muslim lil muslimi ka jalma muslim deui kal bunyani eta saperti hiji bangunan yasuddu mageuhan naon ba'duhu sebagian ieu bunyan ba'don ka sebagian deui silih nguatan wa qala sareng ngandika sa Yahya bin Mu'ad Syekh Yahya bin Mu'ad rahimahullah idza lam tastati' di mana teu kaduga anjeun antasurra kana yen ngabungahkeun anjeun hum ka muslimin fala tasu mangka ulah ngagorengkeun anjeun hum ka muslimin teu bisa ngabungahkeun batur oge atuh ulah pikangewaeun batur hirup teh kitu can bisa ngabungahkeun ongko ieu mah nyeun wae pikarudeuteun batur wa idza lam tastati' jeung di mana teu kaduga anjeun antam daha kana yen ngalem anjeun hum ka ieu muslimin pala tadzumma mangka ulah nyacan anjeun ngahina anjeun atawa nyacan
ka muslim. Cek Syekh Yahya bin Muad mun teu bisa ngabungahkeun minimal ulah ayeuna ngagorengkeun. Mun teu bisa mere ngalem ka batur minimal ulah ngahinakeun. Wa qala sareng ngadawu sa Muhyiddin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Jenengan asli Syekh Muhyiddin. Kun kudu bukti anjeun mal haqi sartana Allah nu maha hak. Ka'alla khalq kaya teu aya makhluk eta tetep dina pada kudu khusyuk. Wa kun jeung kudu bukti anjeun ma'al khalqi sartana makhluk ka'alla nafsa saperti eueuh awak-awakan. Mun urang keur munajat ka Allah ulah mikirkeun makhluk. Mun urang keur babarengan jeung makhluk kudu saperti eueuh. Erek keur ngariung, erek keur sorangan, erek keur nyepen, erek keur nemrak, tetep Allah mah ulah dieuweuhkeun gitu. Erek keur ngariung angger inkisab Allah mah ka urang teh. Erek urang nyorangan sarua inkisab mantak cek Syekh Abdul Qadir lamun keur munajat ka Allah sing saperti eueuh makhluk TKB. Lamun keur babarengan jeung makhluk sing saperti eueuh diri urang oge gitu. Tegasna yakin keun rek sorangan rek nemrak Allah mah tetep mencerong. Wa qala sabadus salaf sapalihna ulama salaf. Annasu ari jalma-jalma mubtala eta nu dibalayan wa mu'afiya jeung anu dicageurkeun. Bere cager parhamu mangka kudu nyaah aranjeun kabeh ahlal balai ka ahli balai waskuru jeung kudu syukuran aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah alal afiyati kana kasalamatan. Walhamdu jeung ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep milik Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya.